Assalamualaikum sadayana, wilanjing ejing, nama abdi Anastasia Putri Luciana abdi ti SMA ITB Mutiara Hikmah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dina ieu kasempatan anu mulya, abdi bade ngadugikeun pidato anu judulna Karajaan Tarumanegara. Karajaan Tarumanegara teh mangrupakeun salah sahiji karajaan anu pangkolotna di Nusantara anu ngade kira-kira 4 Masehi. Raja anu pangkasohorna nyaeta Raja Punawarman, saurang pamimpin anu dipikawanoh, tegas, wicaksana, sarta miboga perhatian karena karaharjaan rakyat. Dina mangsa pamarentahanna Tarumanegara ngalaman kamajuan anu signifikan, utamana dina bidang pertanian. Salah sahiji jasana nyaeta pangwangunan saluran cai jeung walungan. Nyaeta mangpaatna nu kacida gede pingkat ningkatkeun hasil tatanan masyarakat sarta kahirupan masyarakat anu gede. Bukti ayana Karajaan Tarumanegara bisa dipanggih ti prasasti-prasasti di beberapa daerah. Bukti aya Karajaan Tarumanegara bisa kapanggih di sababaraha prasasti, diantarana Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, jeung Prasasti Tugu. Dina prasasti-prasasti ieu katulis tapak suku raja, simbol kakuasaan, sarta carita ngeunaan kamulyaan Tarumanegara. Hatur nuhun parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.